Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sunda Mangprang. Guys, ayeuna keluarga Melki bade upload video tentang stiker jorangnya, dibagi beberapa part sihnya, aya part 1, part 2, part 3, tapi beda-beda temanya. Sebelum nonton tong hilap di subscribe, like, komen, serang share-nya. Untuk video-video selanjutnya tinggal nya di deskripsi kayak aya non linkna klik dipencet atau bisa lewat di kartunya direkomendasikan bisa diklik oke. Atasnya nama mangga wilujeng nontonnya. Nonton. Hah? Yo nah, grup ada kieu mah. Kumaha papa? Yo nah, bahas stiker jorangan kieu mama. Teu, ini tuh nyaho da batur atuh ngirim oge. Ieu teh sa non grup nate makanya grup sekolahan mama. Heeh, grup sekolah eta teh alumni eta teh. Naon jeung aya gambar naon cap gunung cap 2 anting naon teh goblok. Sugan mah Gunung cap 2 anting ka pake si papa. mama. Oh siapa kana teh aya stiker etaan. Naon? Eta. Stiker bonteng segala siapa nih gede dah mau oge dah benar sih sebenarnya mah eta teh. Jadi nanya udah menyangka silaturahmi ya itu papa. Kieu sih mahnya ieu mah pandangan papa gitunya ieu mah. Jadi tenan naon sih nya udah pada dewasa ieu nya ngirimkeun stiker anu ieu gitunya. Anu nah. Anu kali itu. Tapi mah kudu bisa nempatkeun anak gitu. Ari mode grup alumni mah gitu kan eta teh kan grup sekolahan gitunya. Ya wah Jadi, tuh dah dina jerona oge ya awewe ya lalakian gitu eta teh. Mamahan masih nyaris sih cuman ya daripada mungkin aja dipiomongan jadi pepasya lah nggak sesuai bae antepkeun antar dibuka. Ieu mah saran papa mah kieu mah misalkan anak kitu non nyieun deui grup gitu tapi grup nanti khusus lah jelema anu banyol nu karitungku we lah gitu. Jadi eta mah kan tong tina grup umum eta teh. Nu karita teh kumaha? Anu gunung. Nu banyol gitu. Ieu mah papa ge aya ieu non grup sekolah kan grup karumpun barudak kitu nya. Ngaranna teh loba dulu loba rezeki ngaran grupna teh. Ngomongna kitu nganya capruk gitulah. Pokona mah gambar Playboy mah pokoknya mah jeung pipit.com nu kaditu aja gambar-gambarna teh. Sia teh nyaman sia. Beuh eta mau ngobrolkeun anak gitu. Jadi biar bebas gitu. Tapi kan kalanganna kan emang kalangan anu beureuk hungkul. Ari ceuk papa mah asa teu pantes lamun tina grup umum mah gitu. Model anu lalaki nya model grup sekolah gitulah. Teu pantes eta mah gitu nya. Apa gaya mun grup sekolah sarua? Heuh aya papa grup sekolah. Sok mama tinggal di grup sekolah papa gitu henteu. Henteu lah. Dijaga eta mah grup sekolah mah soalnya naonnya rada dijaga lah bahasa teh gitu lain urang aya munafiknya da papa oge sarua stiker anu kali itu mah loba gitu kan cuman papa bisa nepatkeun anak stiker nana eta mah keur banyol maksudna stiker stiker bonteng nah gimana sih bonteng bonteng gitu jadi iyalah non nya kitu pokokna mah ulah ieu lah ulah nepikeun ka kudu bisa menempatkan gitu. Jadi lamun anu tina umum mah ulah gitu. Da erek keluar, da kumaha. Tapi da teh geng saaya sok ngomong sih eta ge baturan. Cuman nya kitu deui geuninganan kumaha mah tara dibukana hantep we bae. Geus we cek papa mah kieu kan mama kan ngomong geus. Ada masukan geus. Gitu, tapi hare-hare wae. Ngarasari sih teu. Nyari sih eta. Nyanya lah papa ge nepona kieu jeung ka dieu mah kieu ongko di bisi katempo ku budak pan. Tah eta. Itu kan urang bodoh budak geus gede pan geus kelas 4 SD kan. Kritis kan budak teh nanyakeun, "Mah itu cenah kira mun ditanya ku budak." Aya gambar naon cenah mah? Bisa ngajelaskeun? Gambar bonteng. Teu bisa. Nah cenah bisa ngomong. Nah teh make baju cenah gambarna cenah sok bingung aja cenah bener kata cenah. Cenah eta aya naon cenah gunung cenah gitu.
Itu jadi orang kudu hati-hati oke sih. Nya. Nundana tong di mana wae, cuman kan asli jadi terbebas kan ya. Ya sudah kajian ayeuna di pola di password teh kan budak aya namanya ngarauli heuh. Nya. Langsung barisa gitu nya. Pemutang kan si nu leutik si Jawan panan. Gitu mun pas nempo aya WA asup dibuka. Jika harita geuneuh dibuka ditingali. Pah, ini gambar apa cenah gambar gini? Kan bingung Papa ngajelaskeun anak oge. Benar. Oh nya. Gitu. Oh udah benar Pak, ngomong oge da sebenarnya mah. Keluar, pangaluarkeun teh Papa. Engke eta mah kalau si Papa mah tah. Nya nasa. Ai si Papa mah lamun Mama Risi terus silaturahmi mah tenang silaturahmi nya, tapi permisi heula mau oge gitulah. Ka bina teh saya gitu izin keluar dengan alasan dijakeun gitu. Terus keluar we. Da mungkin ngerti lah gitu. Itu sebagai ungkapan bahwa teuing meureun pa pada eta teh meureun anu ngirimkeun teh can kawin itu teh nyaho. Masalah eta mah lain anu geus kawin teu kawin mama baturan Papa ge eta geus karawin bujangan aya teh mah ngobrol tina grup kan eta grup Papa gitu nya. Eta kan wah anjir pokona macam Papa ge bahasa playboy, bahasa pipit.com pokona nu karita. Araya gitu, tapi tidak bisa menempatkan gitu. Bisikan dibawakeun ge heureuy deui eta. Iya mah dibawa heureuy tapi posisina grup umum. Gula-gulan grup umum teh grup sekolah. Pan kurang etis lah gitunya, kurang halus gitu lah. Henteu pas gitu nya. Teu pas gitu. Jadi kudu bisa ngepaskeun. Geus stiker gunung gitu, stiker pantai.